Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng tepang dina pangajaran basa Sunda. Satu acan prung urang diajar, aya sawatara hal anu priyogi kauningan diantawisna basa panganter atanapi pangjajab anu dianggo dina pangajaran basa Sunda ngagunakeun dua ragam basa. Anu kahiji ragam basa lemes, anu kadua ragam basa loma. Anu ngabentenkeun antawis ragam basa lemes sareng ragam basa loma nyaeta ragam basa lemes mah dianggo nalika urang ngobrol sareng jalmi anu saluhureun ti urang. Boh saluhureun dina yuswana, boh dina kalungguhan atawa pangkatna. Anu kadua ragam basa loma nyaeta ragam basa anu digunakeun upami urang ngobrol sareng papada jalmi anu saumuran sareng urang atanapi sareng jalmi anu leres-leres tos wawuh, anu leres-leres tos loma jeung urang. Memang dina diajar atanapi dina pangajaran mah ragam basa anu disarankeun nganggo basa loma supados hidup dina diajar tiasa paham, tiasa ngartos kana materi anu didugikeun ku guru. Kumargi kitu hidup kedah ngartos nalika urang prung diajar bapa ngagunakeun dua ragam basa nyaeta ragam basa lemes sareng ragam basa loma. Anu upami dipresentasikan mah 80% baris ngagunakeun ragam basa loma, 20% baris ngagunakeun ragam basa lemes. Kartos satu acan kana materi dina basa Sunda aya istilah atanapi ungkara moal puguh lamun teu wawuh, moal bogoh lamun teu wanoh. Kumargi kitu dina danget ieu margi mitembeyan diajar basa Sunda dina tahun pangajaran 2020-2021 hayu urang wawanohan heula. Tinangtos henteu mengukur bapa anu bakal wawanohan, tapi saparantos bapa ngawanohkeun diri bapa, hidup oge kedah diajar ngawanohkeun diri pribadi masing-masing. Sok sanaos henteu pateuteup langsung sareng bapa. Sayogi mangga pamito sayogi engke tiron naon anu dilakukeun ku bapa. Wasta Dudi Rudiana Setiawijaya kawiti Nengkelan, Desa Nengkelan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Pangaresep olahraga, olah teh gerak raga awak. Jadi nyalain joget, maksudna olahraga naon wae Pak? Olahraga voli, badminton, pingpong, futsal, ngojay, jeung nu lainna deui anu kategorina kana olahraga. Sok ayeuna giliran hidup. Teu kengeng isin, tong era ah. Mangga wanohkeun seperti tadi Bapak. Sok ah. Saya pisan hatur nuhun. Ayeuna urang kawitan diajar basa Sunda. Satacana hayu urang sasarengan ngadoa heula, mudah-mudahan naon rupi hal anu dilakukeun ku urang dina salami proses diajar aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala sareng aya manfaatna kanggo urang sadayana. Ngadoa di kawitan
ngadua rengsek. Pamiarsa sadayana tinangtos hidup parantos di pasihan nambut buku paket sepertos kieu pan. Mohon. Kanggo kelas 8 dina sataun aya 5 materi. Di antawisna anu kahiji materi anu bakal dipedar nyaeta biantara atanapi pidato. Anu kadua materina nyaeta bahasan kampung adat Sunda. Anu katilu materi novel. Anu kaopat kabeungharan basa Sunda. Sareng anu kalimana materi drama. Kukituna dina danget ieu materi anu baris dipedar nyaeta perkawis biantara atanapi pidato. Biantara atanapi pidato nyaeta bentuk atau wangun kaparigelan, kamahir, keterampilan nyarita anu tujuanana pikeun nepikeun maksud atawa hiji hal ka jalmarea. Tinangtu sangkan naon rupi hal anu ditepikeun ku urang bisa katarima kalawan gembleng, bisa katarima kalawan jelas. Urang kudu apal karena teknik-teknik dina pidato supaya lebih jelas hidup bisa nitenan teknik-teknik pidato nu aya dina buku paket. Sok urang sasarangan buka buku paket. Buka kaca 13. Di kaca 13 dituliskan aya 4 teknik atau metode dina biantara. Anu kahiji metode impromptu atau ngadadak. Anu kadua metode ngapalkeun. Anu katilu metode naskah. Anu kaopat metode ekstemporan. Pikeun leuwih jentrena hidup bisa neuleman, bisa maca kusorangan materi-materi anu tadi parantos diulas ku Bapa dina buku paket. Rupina ieu lengkah-lengkah kanggo pangajaran dinten ayeuna. Tong hilap catet dina buku catatan. Sareng kanggo minggu payun mah hidup kudu tos nyayogikeun map plastik. Ieu map fungsina kanggo nyimpen dokumen-dokumen tugas atau pancen anu didugikeun anu dipasikeun ku Bapa. Janten engke tugas-tugas teu kedah dipoto dikirimkeun ka Bapa teu kedah, tapi cekap dikempelkeun disimpen dina map plastik ieu. Tong hilap di seratan sapertos kieu. Basa Sunda teras wasta teh nama saha diseratkeun sareng kelasna kelas sabaraha. Ngartos? Pamiarsa rupina kanggo salajengna hidup tiasa diajar sorangan. Oge tong hilap dina catatan tuliskeun oge metode atau teknik-teknik biantara. Manggawe tinggal buka dina buku catatan anu kaca 13 tadi. Rupina sakitu anu kapihatur mangga wilujeng diajar cing soson-soson diajarna sok sanaos urang teu langsung pateuteuh, tapi insya Allah hidup pasti ngartos. Sakitu nu kapihatur kanggo danget ayeuna, insya Allah minggu payun urang daring deui. Hatur nuhun tina perhatosanana.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.